Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Cece Movie. Kumaha ieu baraya kabarna sararae? Baraya kieu we tuh ari suasana di perkampungan mah. Upami saur paripaosna mah cenah naon baraya tiis ceulih herang panon tea sanes? Kantenan baraya di dieu mah masih keneh asri. Teu acan kaganggu kuna naon matakan meni endah kieu baraya alhamdulillah. Hari ningal cai cur-cur kieu teh ngararemplang ni sok hoyong ngajol kadinya takakulah hoyong ngojay. Masih jadi misterinya baraya kunaon di tiap pesantren sok seueur kulahan hayo. Ta janten ieu WC amang-amang santri baraya. Nah, cenah caina kieu muhun pan ieu mah nganggo cai irigasi baraya. Tapi disayogikeun oge baraya WC anu nganggo cai sumur. Euleuh si amang nuju naon? Nuju ngaliwet geuning baraya meni ngebul kitu. Tah upami ieu mah kobongna. Astagfirullahalazim, ari si amang batur matos ngaliwet ieu mah masih keneh ngagolehe. Coba itu nuju naraun deh ngajaranteng di tengah balong. Aduh, meni aya-aya wae. Tah kitu baraya dabongan atuh eta teh anu ngajaranteng teh teu ngaraos ka di enjing-enjing. Nya janten atuh ditatihkeun di tengah kulah. Cobi ayeuna mah urang kapalih dieu. Tah ieu mah komplek amang-amang santri baraya. Kieu we sederhana, nu penting mah ieuh nya baraya. Cenah ieu teh kobong 2 sareng kobong 3. Waduh, teu kenging salfokana tulisanana baraya. Tapi duka kunaon ieu kobong 2 teh meni janten balatak ku jukut kieu baraya. Padahal ieu teh tadina mah jarambah kitunya kanggo ngararaso, kanggo ngariung barudak di dieu raoseun. Tapi ayeuna mah janten gudang jukut. Sigana eta mah penguasana tukang harit baraya. Aduh, margi hararieum kitunya seueur tetangkalan baraya matak teu ari tiap dintena teh kedah we disapukeun soalna seueur daun-daun anu marurag baraya janten barala.